Kakersana Bapak aparatur pemerintahan tikawit Bapak Lurah dugikeun ka para stafna, wabil khusus ka Bapak Lurah anu tadi panginten parantos mesihan sambutan ka urang sadayana. Yuk urang doakeun pamudah-mudahan ieu Bapak Lurah sing dipanjangkeun umurna amin, dibarokahkeun milik katut rezekina amin, tambih-tambih milikna amin, tambih-tambih rezekina amin, tambih-tambih barokahna amin, tambih-tambih pamajikanana amin. Teka kantun anu puji simkuring dipika hormat kakersana para kasepuhan anu layu sama ta'dimuhum. Salam utama kangge segenap para pemuda, salam utami kangge segenap para pemudi, umuman sadayana jamaah nu hadir di ieu patempatan baik bapak-bapana maupun ibu-ibuna anu puji simkuring dipika hormat kalayan pamudah-mudahan. Sadayana nu hadir di ieu patempatan sing dimuliakeun mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabadana disimkuring manjatkeun tahiyatul kaislaman kalayan dikawitan ku basmalah, hamdalah, sholawat sinareng salam sarta kawilujengan kangge salajengna meungpeung sore keneh nembe jam 11:30 geuningan meungpeung sore keneh hayu urang sami-sami negerakeun heula rasa jeung gede karumasaan. Sabab di alam dunia teu aya simat paritih anu matih daya modal nu paling utama iwal ti jelema-jelema nu ngakurumasa. Jelema nu ngakurumasa bakal menang kasenangan kabagjaan di akhirat, bakal papendak sinarang rahmatna Rabbul Alamin. Digebrus dijongklok bejat etika akhlak latalasakna jelema kana rizki gembul kana ibadah kedul anu ngajadikeun sabab cukang lantaran loba dirina teu ngarumasakeun doib. Karumasaan dina wengi ieu hayu urang sena tumbuh tina galih-galih anu wening. Salajengna puji anu jadi mimiti ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci. Puja anu jadi bubuka urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, Allah anu maha sempurna, anu mana nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu lalugina takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar, titis tulis ti ajali kiwari wanci anu utami ayeuna mangsa anu utama. Alhamdulillah urang tiasa patepung laung patepang wajah, patepung laung sinareng ahli kampung, patepang wajah sinareng ahli wilayah, dina raraga ta'diman wa takriman diisrokeun sinareng dimi'rajkeunana junjunan urang sadayana wasta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna waktu terus maju matunggu-tunggu saman kaliwatan ganti bulan ganti tahun, di sisi ku menit dijajak ku mangsa diwengku ku waktu yuswa urang teu karaos. Awahing teu karaosna jeung bunga hirup di alam dunia teu karaos urang tos dugi ka sasih anu mulia anu leresan dina wanci ieu. Dina saah ieu urang keur ngalaksanakeun peringatan anu mana peringatan ieu parantos terkenal ka celup ka kodang ewu ka kocap ka janabria ka jamparing ka angin-angin, sohor ka Bogor reang ka Karawang, uyur-uyur sa Cianjur dugi ka lembur-lembur, ear-ear sa Jakarta dugi ka desa-desa, geus ngajadikeun sabibir hiji wawangen agama nu suci ngadaligdig ka ieu lembur. Gumen celangna ieu peringatan tembus rasa katut jatining ati Sholawat kali salamna mugia senantiasa dilimpah curahkeun, dikecerkeun, dikucurkeun, oge dikocorkeun ka junjunan urang sadayana anu nyongcolang saalam marjapada, nujanten rahmatan lil alamin habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malih mandar kautamian sholawat sing kaemet ka ahlul bait sing kaimrat ka para sahabat tu didugikeun ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut ka mantenanana dugi ka yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh eungap euy. Hadirin jamaah rahimakumullah, tinang tos mangrupikeun hiji kasampurnaan tur kabahagiaan kangge disimkuring tiasa bersilaturahmi sinareng para jamaah di dieu anu mana disimkuring percanten pisan kasadayana jamaah nu hadir di ieu patempatan anu ahli kana ngaji anu timu kana ilmu.
namun selain daripada eta ageng pangapunten salaresna mah jisim kuring moal tiasa datang moal tiasa sumping ka ieu patempatan rek mana atuh jang Aceh kaleresan ningali kana jadwal wengi ieu kedah mah jisim kuring teh ka Bekasi Bapak Ibu. Namun dipikir-pikir cek uing rek naon ka Bekasi nu ngondang eueuh nya enggeus meuning keneh ka dieu. Ketika jisim kuring bade berangkat ka ieu patempatan punten pas celek naik kana mobil dijegat ku pamajikan cek pamajikan aya daun abade ka mana bade ka koneng neng aya kitu kumaha manawi tiasa mah atuh ulah wa kaangkat emang kunaon kaleresan ieu teh neng teh nuju kirang sehat nuju kirang sehat neng teu nabak daun dicabak sirah karasa panas dicabak awak karasa leuleus ieu teh neng tos kaleuet landong jajan nu mawi landong mah parantos dileueut Iksakrip atos Ultra Blue atos Konidin atos kumakarasana terikeun cager terikeun cager napu batu lamun dayang cager gampang gampang da amang ngalong unggal peuting tinggal kodok weh dina pesaka kelebet-kelebet anu beureum 5 lembar ka dieukeun dikodok we dina pesak uing kelebet-kelebet 5 lembar ka hareupeun pamajikan langsung dicaplok ku pamajikan uing cenghar cager harita keneh ngan ganti uing teu damang cek uing ieu neng kumaha deui rupina moal cios neng ka pakaosan teh kaur koneng ka ditu moal cios panginten diantosan ku para jamaah ganti atuh damang ieu neng atuh damang naon dicabak sirah karasa panas dicabak awak karasa leuleus ieu teh neng atos ngaleueut landong teh acan nu mawi landong mah parantos dileueut ekstra joos atos ultra blue atos konidin atos kumakarasana trikeun cager neng trikeun cager nah kumaha tu alamun hayang cager gampang neng gampang kumaha burukeun neng maneh geura dibedak nangkarak ngadengkak aing hayang tumpak cager tah mah naik ka mana lah geus penting ieu nu penting mah disanda we lah urang buka jalaran waktos parantos nyedek ka wengi ikan sepat ikan gabus daun sereh daun gedang lebih cepat lebih bagus ameh tereh kana daang ikan sepat ikan gabus daun sereh na memikat lebih cepat lebih bagus ameh balik banyut berkat urang buka ketika urang berbicara tentang Isra Mi'raj baginda Rasulullah rupina dugikeun ka iraha-iraha ge moal ganti lalakon moal barobah kisah margitos ka maklum kalih kauninga di para guru-guru urang sadayana anu parantos nepikeun harewos patotos beja nu nyata tina agama yen Isra'na baginda Rasulullah teh minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa anu tujuanana diantawisna linuriyahu min ayatina teras mi'rajna baginda Rasulullah di Baitul Maqdis ka langit ka-7 rop-rop mustawan dugikeun ka Sidratil Muntaha nampi ka parduan salat anu 5 waktu kirang langkung ageungna mah sapertos kitu. Ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj ieu Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka Kanjeng Rasul cek Allah Subhanahu wa taala Muhammad sumuhun kaula nun Gusti tumungkul hambari kojeng ing pertela sarapat geuning amrih lami-lami grem ka dia macan sinareng bayah metulil berahbati unjuk kapihatur Gusti lain ka dieu lajeun sumuhun Gusti kumaha jika pun capek geuningan nya capek Gusti da perjalanan tebih ieu teh nginum atuh nginum biasa nginum teh sok naon biasana manginum teh nyaeta kopi jeung Sprite atawa Fanta ayana nyaeta cai susu hayang aqua hayang aqua terus can dipangmukakeun ayana nya itu cai susu minum deui atuh nginum
Aqua tos aya di panggung Sepritna, tos aya di panggung Susuna, tos aya di panggung Kopina, Pantana, Kamana gitu. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tersiksa. Minum deui. Muhammad Sumuhun Gusti kumaha kadina siap Gusti bejakeun ku anjeun kasaha Gusti kedah dibejakeun teh ka umat-umat anjeun tentang naon Gusti tentang Isra Mi'raj ieu iraha Gusti enjing teras kedah kumaha abdi ngabejakeunana sakumaha kajantenan ti awal dugikeun ka akhir bejakeun ku anjeun Gusti abdi mah sok sieun sieun naon sok sieun umat-umat abdi anu tadina parantos nyekel kana agama Islam sok sieun balik deui kana keyakinan anu baheula Gusti tong sieun jeung tongkeung ku kami bakal dijajarkeun hiji-hijina sumuhun Gusti ai kitu mah siap berangkat Kanjeng Rasulullah mulih ketika enjing baginda Rasul dakwah di Bukit Sofa ngabejakeun ieu Isra Sinareng Mi'raj ketika dibejakeun ku baginda Rasul respon kabagi kana 3 bagian hiji aya jelema anu narima kadua aya jelema anu nolak katilu aya jelema anu cuek-cuek saja anu narima saha tiada lain dan tiada bukan adalah Said Abu Bakar As-Siddiq cek Said Abu Bakar As-Siddiq kami mah percaya ka Kanjeng Rasul sing sanajan leuwih daripada kitu kaduana aya anu nolak saha anu nolak yaitu golongan kaum kafir Quraisy anu dipimpin ku anu dipimpin ku Abu Jahal Abu Lahab jeung Abu Gosok bahkan aya di antawisna anu cuek-cuek saja saha anu cuek-cuek saja yaitu golongan kaum munafikin anu dipimpin ku Abdullah bin Syagul nya para kiai nya para ajengan nya para ustad ketika ngabejakeun ieu agama responna moal kirang moal langkung di antawis anu 3 aya nu narima aya nu nolak bahkan aya nu cuek-cuek saja alhamdulillah ayeuna kopi parantos datang. Selamat datang kopi. Aduh, hatur nuhun Akang. Dupi Akang atos nikah teu acan? Atos. Oh, gitunya alhamdulillah. Boh bilina Akang hayang gaduh istri deui tuh di Karawang di ditu aya parawan geulis sukuna opat. Timbul weh pertarosan ke permukaan. Urang nu hadir di ieu patempatan baik bapak-bapana maupun ibu-ibuna urang sapoe sapeting osok tara ngalaksanakeun Isra Sinareng Mi'raj bapak ibu osok tara ibu-ibu anu dipayun ku jisim kuring dibere pertarosan ibu nu hadir di ieu patempatan urang sapoe sapeting osok tara ngalaksanakeun Isra Mi'raj ibu osok tara ibu-ibu ngajawabna aing bingung lamun ayeuna dijawab sok sieun disalahkeun lamun ngomong osok sok sieun disalahkeun lamun ayeuna teu ngajawab disalahkeun keneh mantak daripada ngomong mending keneh cicing bapak-bapak nu hadir di patempatan punten bapak-bapak urang sapoe sapeting osok tara ngalaksanakeun Isra Mi'raj bapak-bapak osok tara cek bapak-bapak osok aing mah iraha maleman Jumaah kan Isra teh berjalan di malam hari ari Mi'raj teh hartina naik mantak aing mah malam Jumaah sok naikkan pamajikan anu dipalih dia ibu-ibu punten urang sapoe sapeting osok tara ngalaksanakeun Isra Mi'raj ibu-ibu dijawab ibu-ibu mah kalah kasareuring we nyarengeh bingung itu ngajawabna ustad antara osok dan antara osok jeung tara teh jawabanana urang sapoe sapeting apakah urang sok ngalaksanakeun Isra Sinareng Mi'raj yuk urang tingali sakumaha pidauh ulama nyarioskeun wa'lamu anna hadisal Isra wal Mi'raj ta'limun li ummati ketahuilah untuk kamu semua bahwa hadis Isra dan Mi'raj ini menjadikan buah pembelajaran menjadikan buah hikmah menjadikan yaitu pembelajaran kangge urang sadayana sebagai umatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasallam. Mana buktosna punten kapungkur satu acan Kanjeng Rasul patepung laung pamprok jonghok sinareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Rasul aya di hijir Ismail, kemudian datanglah malak Jibril, malak Mikail jeung malaikat anu sanesna. Eta Kanjeng Rasul posisina ditangkarakeun, ditudel dadana min sudratin nahri ila asfalihi, dina hanapeun ti korona dugikeun ka handap. Santosna dibelah dicandak hate baginda Rasulullah, disucikeun ku malak Jibril, kemudian dientepkeun deui eta hate teh kana posisi semula kalayan dieusian ku tilu ripi ilmu hilim sinareng hikmah. Tah ieu teh pembelajaran kangge urang sadayana bahwa urang satu acan salat kedah suci dua perkara, nuka hiji suci lahiriah, nuka dua suci batiniah. Pertarosanana ari suci lahiriah model kumaha punten. Da santri teh darajatna rupa-rupa Bapak Ibu. Nuka hiji aya santri harian, anu kadua aya santri mingguan, anu katilu aya santri bulanan, anu kaopat aya santri tahunan, anu kalima aya santri wala-wala. Santri harian model kumaha, model budak santri geningannya sapoe sapeuting sok sumping ka pangaosan bari ngadaplok sorogan jeung balagan, itu adalah santri harian. Aya oge nu kadua yaitu santri mingguan. Nu kumaha santri mingguan, model saminggu sakali sok sumping ka pangaosan, ditelahna teh adalah rotinan. Ibu-ibu rotinan di dieu dinten naon? Dinten naon ibu-ibu rotinan? Dinten Rebo. Ari bapak-bapakna wengi naon? Alhamdulillahnya, alhamdulillah tadi kasebatkeun santri mingguan. Uing oge di lembur ngagaduhan rotinan ibu-ibu kurang leuwih jamaahna aya 15 urang. 14 dasa urang kamari geus modar. Uing mah punten lamun rotinan tara pernah maca kitab nu luhur. Cekap we kitab Sulam Munajah kukuring dibaca dimimpian ku bismillah cekuring kieu. Bismillahi kalawan jebajat kanggo pulakeun ing sakabeh sifat kasapurnaan yaiku Allah. Ar-Rahmani sifati Allah kang baparin nikmat gede kalawan gede-gede nikmat di dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur nugure sifati Allah kang baparin nikmat cilik kalawan cilik-cilik nikmat di dalam akhirat. Boloko. Ternyata pas ditingali red dibelah kenca punten aya ibu-ibu opatan ngecewis keur ngobrolkeun sinetron. Da ibu-ibu mah kitu eta teh di mana-mana pangaosan oge pasti ibu-ibu mah ngalalobrol. Kumaha eta ngobrol teh kieu cik ibu-ibu, heuy ayeuna mah jam 9:30 aya deui sia teh Amanda Manopo muncul di RT Uci, yaitu Cinta Yasmin ngandepikeun ka kiwari eta sial can datang keneh wae sebel aing mah. Eta ibu-ibu ngecewis we ngobrolkeun sinetron. Dipalih dieu katingali saha aya ibu-ibu opatan anu ngarora eta teu kagok-kagok keur nyusuan budakna sampai susuna ge dikaluarkeun belum moh eta budak ngagenyol kana susu. Ai sugan teh eta rek eureun nyusuan teh budak dibalikeun asalna dina susu anu palih katuh dibalikeun kana susu anu palih kenca budak ngagenyol deui cek budak. Waduh, eta mah bener-bener uing kehilangan konsentrasi Bapak Ibu. Ieu teh ningali kitab atawa ningali susu. Sementawis dugikeun ka ayeuna ieu susu can uyup-uyup deui, uyup heula. Ditingali dihareup ternyata aya nini opatan keur nun
nya geus wing nyeun kuis cek wing ieu ibu-ibu anu hadir di ieu pangaosan kantenan baginda Rasulullah nikah ka Siti Khadijah yuswana 25 tahun sementawi Siti Khadijah yuswana 40 tahun eta ibu-ibu langsung motong cek ibu-ibu jangan cek aya naon bade dipasihan hadiah moal lamun eta pasihan kuis lamun abdi tiasa ngajawab bakal dipasihan hadiah moal dipasihan hadiah naon hadiahna tah duit 300.000 bisa terpercaya 350.000 tah hitung tuh 350.000 Ustad atuh jeung minyakna bae tah aya minyak barakat minyak barakat Ustad jeung sobrana jeung sobrana mangga nyangakeun bae jeung sobrana Ustad hayang jeung HP-na jeung HP-na heug wae HP-na mah ngan ulah kartuna bisi kanyahoan kuno kolot pertarosanana kumaha Ustad kieu pertarosanana kantenan baginda Rasulullah ketika menikah ka Siti Khadijah yuswana 25 tahun sementawi Siti Khadijah yuswana adalah 40 tahun tetapi yang menjadikan luar biasa ketika ditikah eta Siti Khadijah ku baginda Rasulullah anu usiana 40 tahun eta Siti Khadijah berubah gelis drastis lil ibarat awewe usia 17 tahun statusnya Siti Khadijah ketika ditikah oleh baginda Rasul adalah janda berarti ieu Siti Khadijah kantos menikah kalalaki anu sanes nu janten pertarosanana sok saha anak terekna baginda Rasulullah dibejakeun di lemur uing ibu-ibu teu bisa ngajawab sugan di dieu bapak-bapak jeung ibu-ibu bisaeun ngajawab sok saha anak terekna baginda Rasulullah sok saha hiji dua tilu ngeusan ibu-ibu meninges muka Google buru-buru searching yang geus kuing wadahan deui eta ibu-ibu rengse pangaosan datang kasim abdi model kitu assalamualaikum Aceh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kumaha kieu Aceh punten abdi teh aya pertarosan naon kaleresan punten dina maleman Jumaah abdi teh sok diperkosa ku salaki terus kumaha kieu abdi teh nu janten pertarosanana abdi mah sok sieun niat adus abdi teh lepat emang kumaha kieu mah punten weh nya pangnelaahkeun boh bilihna abdi teh lepat emang kumaha niat adusna ye dangukeun nya siap bismillahirrahmanirrahim nawaitu rob al hadasil akbari rakaataini makmuma lillahi ta'ala jampe adus kitu patut ari naik unggal peuting punten itu adalah susuci lahiriah nalika urang bade salat kapungkur Kanjeng Rasulullah dieusian ku mangrupikeun ilmu hilim sinareng hikmah tah urang oge nalika erek salat dieusian ku dua rupihal nu kahiji nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani pardo lillahi ta'ala lamun urang boga junub di mana urang boga hadas leutik berarti nalika wudu urang dieusian ku mangrupikeun niat nawaitu raf'al hadasil asgori listibahati salati pardo lillahi ta'ala urang manggeus pada bisa insyaallah dina masalah eta ngan anu jadi pertarosan adalah susuci batiniah urang sadayana sakumaha ketentuan jeung kewajiban di mana urang sateu acan salat kedah suci dua perkara nu kahiji suci lahiriah nu kadua suci batiniyah kumaha suci batiniyah cek ulama ngandika kullu amalin bila ilmin a'maluhu mardudatun latukbalu setiap amal perbuatan anu tanpa didasari dengan ilmu maka eta teh amalna adalah tertolak punten ibu rauh bapak saminggon kapangker ayat tatangga ka bumi di simkuring eta teh bari rawah riwi cek tatangga teh kieu jang Aceh kumaha hampura abdi teh ieu teh aya mangrupikeun kapentingan kumaha wayahna nya engking dina ba'da asar mah diantos pisan kasumpinganana di bumi abdi bade aya naon bade aya acara dalam rangka syukuran kangge murang kalih abdi anu parantos alhamdulillah ayeuna teh murang kalih abdi parantos diwasada naon diwasada wisuda meureun eta parantos di wisuda alhamdulillah emang lulusan di mana alhamdulillah murang kali abdi mah lulusan ti Unpad naon Unpad teh Universitas Pasar Domba
Oh gitu, sahana mina anak ibu teh Ujang Karto. Oh Ujang Karto. Teras kumaha atuh kapriogianana kieu nya wayah nangkin pada asar keridkeun tatangga baraya sakabehna abdi bade ngaoskeun syukuran, abdi bade ngaoskeun yasin, wayahna kina Aceh nu mingpin. Siap Aceh kumaha mungkin dina sabada ngaoskeun yasin doana ulah nu sejen. Doa naon? Doa salamet khusus kangge murang kali abdinya. Siap ai kitu mah. Waktos bada asar rengsek berjamaah dikeridkeun tatangga baraya sumping ka bumi tatangga jisim kuring pas dugi ka lokasi jamaah nu sanes parantos nyampak kemudian jisim kuring maca runtutan hadiahna wat aneh ka bina-bina khususon bah jabrik anu aya dina tangkal buah wa khususon bah hideung anu aya di hanapeun kolong dipan teu kantos lami jisim kuring ngaoskeun yasin bismillahirrahmanirrahim yasin wa ilaihi turja'un beres maca yasin eta langsung jisim kuring ngaoskeun doa salamet cek kuring kieu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin eta nu boga imah nyarekan ka jisim kuring Jang Aceh ieu mah lain nyalametkeun si Udin tapi nyalametkeun si Karto. Salah uing cetek itu euy. Da perasaan teu salah eta ngoskeun doa teh nepikeun ka dikubat kebet dina buku Yasin sugan suagan doa jisim kuring teh lepat da dibaca teh heueuh Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin balikan deui jisim kuring sing tarik cek kuring kieu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin eta nu boga imah celentang nyarekan ngadua kalian Jang Aceh ieu mah lain nyalametkeun si Udin tapi nyalametkeun si Karto disebut-sebut isa si Udin ku aing dikurangan si amplopna nya uing sieun ai kitu mah ngelehan cek uing kieu Allahumma inna nas'aluka salamatan pi Karto wa afiatan pi Karto wa ziyadatan pi Karto wa barokatan pi Karto bener pas rek balik dibekelan amplop badag eusina ge kandol pas dibuka di imah 2000-an hungkul akibat daun akibat demi banda jeung demi harti kana ilmu doa salamet mah teu bisa dirobah di baheula oge kitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin ieu mah hayang diganti Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Karto tapi punten ibu rauh bapak sadayana naon atuh perkara nu mantak jadi nyucikeun batiniah urang sadayana ulah waka ngukur kanu jauh nyawang kanu anggang saheulaanan aya cek ulama di antawisna nu kahiji adalah qiraatus sholawati urang daek ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Rasulullah cek Kanjeng Rasul khairul umur adwamuha walau qala ari pangsae-saena perkara teh eta teh dawamna sing sanajan sautak saeutik model contoh petingan kahiji ibu teh ngaoskeun sholawat teh sawangsulan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad tapi janji peting kadua rek disamper deui eta teh leuwih kene alus daripada urang maca sholawat meunang 1000 tapi urang 2 tahun teu maca sholawat deui mantap mangpang mengpeung keur silaturahmi ka ieu patempatan urang tes ngaoskeun sholawat siap Bapak Ibu siap Bapak Ibu lamun jisim kuring nyarios hadirin jawab kusadayana dengan jawaban mantap siap siap urang coba heula hadirin tuhan sorana ge geuningan balikan deui hadirin sesuai irama atuh coy ulangi hadirin tingali atuh pananganana ya dirjena sok tingali wihandi hadirin 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 anu bengek ulah maksakeun urang bagi teh grupna urang bagi ibu-ibu anu palih dieu adalah regu anu di emper bumi berikut kapalih ditu adalah regu B bapak-bapak tah di dieu wah ka ditu tuh adalah regu C
anu tiasa neraskeun hanca sholawat jisim kuring ibu-ibu kuing dipasihan acis 2.000 duit eta oge parawan 100.000 janda herang 300.000 nini 500 perak. Kangge reduat terlebih dahulu siap reduat siap lamun sim abdi nyarios Allahumma sholli wa sallim wa barik alih jawab ku ibu-ibu dengan lafaz sallallahu alaihi siap Bu. Kita buktikan untuk reduat terlebih dahulu regu B dan regu C cara ricing heula siap regu A Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ini uhan sallallahu alaihi nabi tingali baheula Jenderal Sudirman ketika berperang melawan Belanda cek Jenderal Sudirman maju tembak puar imak maju tembak dor sing sumangat atuh Bu siap rebuah siap sok sing sumangat dah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ulah bari popolotot atuh sok ieu mah sholawatna anu babari Bu teraskeun nya siap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub teruskeun kumaha itu jadi mogok ieu geuningan euy ibu-ibu regu A mogok segan ayeuna mah regu B siap regu B nu di emper bumi berikut kali itu tuh regu B untuk ibu-ibu pokoknya mah regu B siap sok lah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sok Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qadra la ilaha illallah terus ke sadaqallahul azim geuningan waduh ya aduh mogok nah di dieu aya bapak-bapak lo bapak-bapak dipalih dieu nepikeun mapai ka palih ditu siap bapak-bapak anu di emper mushola atau di emper masjid siap bapak-bapak siap kita buktikan bapak-bapak dah bapak-bapak mah rajin ke masjid dan saking ku rajin bapak-bapak ke masjid ngaliwat weh kangge bapak-bapak siap bapak-bapak siap sok lah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ayaan euy kita kasih sholawatnya untuk bapak-bapak yang paling susah siap bapak-bapak siap sok lah teruskan Pak salatullah ala toha salatullah ala yasin eleh ku bapak-bapak era ku ibu-ibu hi dop bapak-bapak dop mantap Ustad pelit eta mah sholawat lagi babari Ustad babari sarua nu tadi ge sholawat kene ayo make popolotot kawin atuh ena mah siap kabehan siap ibu-ibu bapak-bapak sadayana siap sok lah sholawatna anu umum iman umum Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ada yang lagi deketin aku pura-pura nggak tahu siapa sih boleh usaha hatem kalau gitu mah pal maknya sholawat gitu tapi lamun ku urang eta digemet-gemet lagu teh aya benerna oge naon eta teh ada yang lagi deketin aku siapa yang lagi deketin aku yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah malak Israil benar punten ari di dieu sok anu maotara di dieu mudah-mudahan atuh sadayana di dieu jamaah nu halaladir sing palanjang umurna amin
kamari mah di lemur uing aya nu maot Bapak Ibu diumumkeun teh sanes ku Bapak DKM sanes ku Bapak RT diumumkeun ku aki-aki di masjid diumumkeun teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin rehna Bapak Tardi bin Pulan parantos maot pamudah-mudahan eta maotna sing sakinah mawadah warohmah di lembur uing mah punten di dieu mah mudah-mudahan teu sarua di lembur uing mah lamun aya jelema anu koret maot pasti eta teh tara aya nu ngalayat saurang-urang acan harita mah di simkuring ngarasa sadar weh datang ngalayat bener eueuh saha lintang tibala keluargana nu ngamandian kuring nu mongkos kuring nu nyolatan kuring piraku ieu kudu dibawa ka kuburan digandong ku kuring keneh yang geus kuring teh luwak lieur hareupeun imahna sugan-sugan we aya sukarelawan anu kersa bangun ieu mayit ka kuburan aya pemuda opatan balik nongkrong cek pemuda Aceh kunaon ngan luwak lieur wae pemuda ka dieu aya naon ye amal jeung pahala moal pahili lamun anjeun kersa berbuat karena Allah insya Allah bakal menang pahala anu gede bahala numbang lipat-lipat ganda naon ieu teh Aceh pada melanana pangmanggulkeun mayit tuh si itu bawa ke kuburan bung kunaon si eta mah koret keur hirupna ge aing mah sebel jelema koret mah lamun dipanggul eta pasaranana pasti berat ka Aceh oh geuningan bisi teu percaya sok isukan di dieu nu koret modar pasti berat cekuring kieu buru pemuda ulah sok ngalawan ka ustad mah pamalis teh akhirna mah ku pemuda dirontok eta pasaran rokotok waleong pemuda teh sempoyongan waktu harita kuring nguningakeun lapad la ilaha illallah dibawa ka kuburan nguningakeun lapad la ilaha illallah kurang patos bedas cekuring kieu la ilaha illallah gebrik galengkah cek pemuda aduh Aceh berat oi manawi tiasa mah Aceh kalimah la ilaha illallah na diregekeun Aceh diregekeun da uing mah gaul cek uing kieu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah etah teu pirah pemuda teh jadi mengikuti irama la ilaha illallah manggul mayitna teh tak-takna refleks jadi pindah-pindah katuhu kenca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bener hadirin sadayana rek dikuburkeun mayit taun yang sangat angkarambutan tapi punten ibu ieu mah ngabogaan santri teu aya loba mah kurang leuwih aya sugan 20 guruntul mah eta saban ngaji teh budak santri 300 kaji simkuring teh ngan aya di antawisna anu dongkap eta murang kali santri 10 santri lamun ngaji teh mawa obor sabab di bumina teu aya listrik berangkat ka sim abdi teh punten ngalangkungan kebon ngalangkungan blok M ketika budak ngaos teh kieu cek budak teh Aceh abi hayang ngaos atuh sae Aceh pagahan burukeun siap bisana naon Iqra hiji sok geura baca bismillahirrahmanirrahim ba jabar ba erbi ba Facebook aja berta dibaca ba abi buta bisa geuningan kitu tah alhamdulillah Aceh punten ayeuna pangaosana geus beres nyuhunkeun doana tuh Aceh kangge euih tah dibere doana silahkan ena mamuli hati-hati di jalan ya kasep gelisnya semohon Aceh hatur nuhun cium tangan budak kasim kuring berangkat budak mulih ketika budak balik nyorang blok M kencak katuhu jalan blok makam di ujung jalan budak aprok jeung kuntilanak cek budak Allahumma barik lana fi marosakana wakina adzabannar budak lumpat kunti lumpat budak lumpatnya wajar sin ku kuntingan kunti lumpat saumur-umur kakarak aing sinan jelema dilebok ayeuna keneh mantak geus di mana urang kanu poek jampena eta Bapak Ibu tapi punten urang dina mangsa kahirupan ieu ngabogaan hasrat jeung cita-cita ketika urang dititipan murang kalih tangtos urang teh boga harapan murang kalih urang teh hayang dijantenkeun murang kalih anu solih sinareng solihah naon atuh carana yuk urang tingali sakumaha ulama nyarioskeun bahwa di antawisna lamun budak hayang solih jeung solihah tanamkan karakter baginda Rasul entetkeun asmana baginda Rasulullah carana kumaha budak rek sare ku urang dibacakeun sholawat ibu lamun misalkan budak bade bobo eta teh sok dianterkeun sholawat atanapi dianterkeun lagu
lagu urang mah kumaha make laguna teh neneng bobo non Nina bobo kumaha ki laguna Nina bobo oh Nina bobo kalau tidak bobo isuk-isuk ditubruk kebo madah budak begitu urang masuk make laguna teh neleng nengkung di baheula neleng nengkung neleng nengkung gera gede gera jangkung isukan siati kunclung madah budak begitu sok make jang jaokan urang mah kumaha jet enjetan jakuang bale Bandung si bohim bota kapegaca acaana jauh keneh dorok dok gubrak modal budak geus urang mah make sholawat bae ibu anterkeun eta sholawat teh ka budak sholawatna kumaha nu urang tiasa urang marek dinadomkeun sholawatna silahkan eta mah teu jadi masalah nu pentingna mah urang ngeunteutkeun kalimah nya eta sholawat asmana Kanjeng Rasul kanu janten murang kalih cek urang kieu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sare moal budak sarenya tapi punten lamun ibu isuk-isuk muka HP salaki dina jero HP salaki teh katakanlah aya ngaran lalaki tetapi pas dibuka eta SMS-anana nya eta eusina teh sayang-sayangan bebe-bebean cinta-cintaan ibu eta lamun nempo kawas kitu salaki selingkuh jeung nu lain nyeri hate teu Bu nyeri hati lamun urang ke nyeri hati sok inget karena sholawat atau sok inget karena lagu Bu karena lagu urang masuk kamu bari nyeseh geuningannya dicekel eta seseuhan saking ku kesel urang karena seseuhan bari ngalagu geuningan isdah lieur teh geuningan perasaanku berbakti untukmu makan pagi ku sedia selalu mati atau hilang perasaanmu apa memang pindah ke lain hati jadi aku harus apa masa sih aku diam saja atau memang kau tunggu jatuh ke tanah jadi nu kahiji mi HP kasadayana yu urang amalkeun kana sakumaha pidawuh Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima janten Allah marentahkeun ka urang sadayana salaku hambana sing seueur jeung sing kersa daek kaoskeun shalawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan orang sadayana nu hadir di patempatan jaga di yaumul kiamah sing nampi syafaat di mantenanana amin ya Allah ya Rabbal hiji tah teruskan waduh puting geuningan euy siap nepi ka jam 1 pek di dieu ingek balik anu kaduana sarengsena daripada ayeuna susuci batiniyahna maka urang tingali anu salajengna ayak mangrupikeun pidauh ulama cek sebahagian kaul ini adalah riwayat daripada hadis Kanjeng Rasulullah tapi menurut ulama ieu teh lain hadis daripada Kanjeng Rasul sabab teu aya sanadan sabab teu aya nu ngariwayatkeunana naon bahasana kontekna adalah as-shalatu mi'rajul mukmin ari salat teh mi'rajna jelema anu beriman mana diantarana ternyata urang teh aya sarua jeung Kanjeng Rasul waktos kapungkur Kanjeng Rasul diulem langsung ku Gusti Nu Maha Suci urang oge sapoe sapeuting osok diulem langsung ku Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara suara adzan ari di dieu nu adzan biasana aki-aki atanapi budak ngora hah aki-aki atau budak ngora tapi satu acana di ieu musola satu acana punten satu acana subuh sok anu tarhin tara di dieu para ayahnya kamari mah di ainu tarhim Bapak Ibu jam setengah 4 tarhim nate
aki-aki geningannya kopiah nate nyengsol sabelah gitu tah kadieu nate mawa radio eusi nate kaset Muammar ngan si aki teu apaleun eta kaset Muammar sapotong diganti ku incuna ku gendang jaipongan. Aki-aki berangkat ke masjid tah langsung cek aki-aki pengumuman heula cek aki-aki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka bapak-bapak anu keur ngabeca ka dulur-dulur anu keur bertempur di luhur kasur dalam rangka ngadedetkeun bujur berjuang di atas ranjang dalam rangka ngasah tulang garug ayeuna teh parantos jam kehet geuningan jamna ge nu madogoy aki-aki pupujian ai sugan teh bener mana horeng salah cek aki-aki kieu mogi Gusti ngahampuru ngahampura kana dosa jisim rugi sareng dosa indung suku. Aduh capek nama Muammar senagawe Muammar senagawe ditodongkeun eta Muammar kana toa kana sampai kercek Muammar a'udzu billahi minasyaitonir rajim Muammar keur ngeunah-ngeunah gawe si aki mantong ka WC rek naon pusing melepus bari ngising kieu we aki-aki teh taududna daun kaung eta aki-aki keur ngahejeun keur ngeunah-ngeunah eta si aki ngahejeun Muammar sapotong diganti ku gendang jaipongan tumpak pimping dadetkeun atuh ngorepat eta aki-aki langsung samping dikongkoyangkeun dipikeun sugan teh rokok punten nu dipikeun rokok nu dihuapkeun sugan teh rokok mana horeng anu koneng cutrak cetrek we eta aki-aki harita bantak di lembur uing tarhimna harita mah jam 4 geus dararatang rek salat subuh sabab tarhimna make gendang jaipongan tong diturutan di dieu mah abis diruak di masjidna hong di mana geus aya tarhim biasana sok aya sakumaha pidahu ulama wayusannu ba'da buhulis salati syai'ani sunat di mana saparantosna waktu salat eta asub nu kahiji al adzanu adalah adzan wal iqamatu anu kaduana adalah iqamah kade adan teh eta teh lain sakodar pangulem hungkul tetapi mangjadikeun kabarokahan punten pikeun lembur tersebut sabab nalika diuningakeun eta adan tangtos setan-setan nu aya tumpah ruah di eta lembur langsung nyararingkap langsung mararangkat mantak nu adan teh alus namah nya eta jalmi anu alus sorana lamun aya lamun teu aya mah teu sawios-wios nu penting nama aya adan uing masok nitah we ka budak santri semohon adan model di mana cara di Bekah siapa acengan tapi satu acan agung pangapunten aya naon dugikeun ka kiwari eta kopi can diuyup uyup heula atuh uyup Aceh abdi adan Subuhun adan sok tiasa subuhun tiasa Aceh sok geura adan budak santri adan cek budak santri Allahu Akbar Allahu Akbar bener di lembur uing wat burudul berjamaah ka masjid sugan terek salat lempun adan hungkul baralik deui santri kumaha ada aida paratos datang waktos asar adan deui adan model di mana manawi tiasa sapertos Masjid Istiqlal di Jakarta semohon siap budak santri adan deui cek budak santri Allahu Akbar Allahu Akbar santri kumaha deui adan deui model di mana ayeuna Masjid Agung Jongol siap Aceh atur naon sok geura adan budak santri adan deui cek budak santri hayya 'alal deui ngeunaheun meureun uing nu adana ayeuna ganti adan di musola di ieu patempatan
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Akbar. Percaan teh di lemur santri. Kamari mah di lemur uing ibu bapak punten wat viral diasukeun kana YouTube jeung pacebook sabab naon aya budak anu komat di masjid. Budak teh komat teh kieu nu saurang ngarekam nu saurang komat. Nu saurang ngarekam budak diupload kana YouTube jeung pacebook. Nu saurang eta budak teh komat. Komat teh kieu. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu anna satiluan. Usah saha atuh da meureun. Tapi punten nalika salaki bade ka masjid ibu-ibu osok tara disadiakeun pecina Bu. Lamun salaki bade ka masjid osok tara sadiakeun acu kokokna Bu. Lamun salaki bade ka masjid osok tara sadiakeun sarungna Bu. Kali-kali masuk Bu sadiakeun peralatan perlengkapan ayeuna salatna. Di mana salaki teh ngomong, "Mah, aya teu pecina nu anyar." "Allah, papah nu anyar mah." Haji Iming, "Allah." Atlas, "Allah." Ayeuna naon? Aya peci warisan aki urang nu baheula. Diekeun peci warisan. Dipake eta peci warisan salaki biasana oge lamun ka masjid make peci teh ukuranna nomor 5. Hari tamah dibere peci ukuranna nomor 10. Atuh salaki katolomoh jeung celi-celina. Mah aya teu acu kokokna nu anyar. Allah. Aya ge nu mana? Nu heubeul. Diekeun dipake eta acu kokok nu heubeul make kancingna ge ngendong sabelah. Mah aya teu sarungna nu anyar. Allah. Samarenda aya ge Samarengkel. BHS aya ge BHS. Wadimor aya ge Wadimir. Nu aya naon? Atlas. Diekeun pake samping atlas nu baheula teh salaki urang make samping atlas nu baheula anu lesang luar biasa, salaki urang jerona teu make calana. Punten ibu bade diamalkeun moal Bu. Insyaallah siapa istri anu natap jeung neuteup kana wajah salaki eta teh bagaikan natap neuteup kana wajah Ka'bah Bu. Mantap uih di ieu pangaosan mah tingalikeun wajah salaki teh Bu. Tah urang aya nama umroh can mampu ibadah haji can aya ongkosna mending keneh ala di salaki. Mantap uih di pangaosan ibu tingalikeun wajah salaki teh kieu tah putar. Tempohkeun kieu. Ya Allah, geuningan heueuh nya salaki urang teh siga Ka'bah. Keur mah hideung segi opat. Bahkan panggede gerina ganjaran di mana salaki balik di mana jeung dimendi ku ibu sok dijemput di lawang panto osok tara Bu. Kali-kali mah jemput atuh ibu cek urang teh kieu Akang. Aya naon? Akang abdi bade ngamalkeun ilmu. Nang di saha? Nang di ajengan. Model kumaha? Kieu Akang di mana-mana urang nyium tarang maneh atawa nyium mun-munan maneh eta teh sami sareng nyium hajar aswad Kang. Hartina hajar teh batu aswad teh hideung kabeneran rupa sia hideung Kang asa bener teh aing mah.